drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Har, si Seneng iya misting tadi bawa. Neng, ini Ca, Neng. Acan, ini sepatu kene ker di luar. Kerja sepatu di luar. Nah, si menimpa baliut gitu isuk-isuk teh. Ari mana mau bekal teh? Bekal? Ari ieu naon? Nah hari dinya. Rarasaan mah geus diasupkeun da. Tapi eueuh ketan. Rarasaan hungkul eta mah meureun ya. Iya. Nah, Neng mana teh ngapoe teh minta we bekal? Makan gratisan ya deui ya teh. Acan, iraha atuh eta teh ayeuna deui cenah. Tuh, yang teu apal Neng ge. Kumaha cenahnya jeung teu apal sagala budak sakola teh? Hari teu apal do kumaha doi. Tapi mana apal teh Neng eta indung si Jasmine jadi artis? Hah? Jadi artis? Artis naon mah? Eta artis naonnya kamari cek bu teh poho? Artis cincin gitu dah naonnya? Artis capcin gitu? Maknya capcin mah atuh cappuccino cincau ari mama. Naonnya cek bu teh? Oh iya, dracin. Oh, dracin ari mama cek saha eta? Cek Bu Era kan kemarin ditinggalikeun eta ka mama patona karena make baju-baju Cina gitu. Bohong meureun, eta mah hoax. Bener iya mama teu bohong. Pan kamari mama ningali langsung. Salah meureun mama eta mah teu tinggaliana yang satu Neng berangkat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Budak eta mahnya di bejaan teh percayaan. Maknya sih dong si Jasmine jadi jadi artis dracin nih. Aset tuh mungkin. Jasmine. Waalaikumsalam. Oh. Assalamualaikum Jasmine. Kamu kok hari ini berseri-seri sekali sih? Ada apa gerangan ini teh? Nggak ada apa-apa kok. Alam nih, sok bohong ada teh. Naon Min? Kasih tahu nggak ya? Bejaan atau kamu teh buru aya naon itu? Kasih tahu nggak ya? Gimana ya? Iya ini gelung geus bae tong di bejaan lah. Kok merah sih? Ya udah atuh sama Jasmine si cantik ini kasih tahu aja ya. Sok atuh aya naon ieu? Hari ini mama aku ngirim uang, jadi nanti aku pulang sekolah mau ke bank mau mengambil uang. Oh seperti itu Jasmine, pantesan we kamu teh berbahagia sekali ya teh mukanya. Atuh neng di jajanan mun ari kitu mah nya. Gampang atuh eta mah. Nanti istirahat kita ke minimarket kita beli onigiri ya. Emang di minimarket aya bakso gitu? Naon eta teh maksudna Neng? Nah jeung kana bakso sagala. Ya kan kamu ngajak ke minimarket, biar lain untuk beli Wonogiri. Bakso Wonogiri lain? Lain Wonogiri kamu teh tapi onigiri. Kumaha sih? Naon onigiri teh Min, Neng mah teu hafal. Eta geuning nasi kepal khas Jepang geuning. Apal teh? Naon eta teh? Mendingan non ya teh onigiri teh ya nasi yang dibentuk segitiga ya, terus aya isian terus dibungkus ku nori. Eta. Oh, leupeut lain? Lain atuh Neng ini maknya leupeut sih. Leupeut mah dibungkusna ku daun saw. Lamun onigiri mah dibungkusna ku nori. Afal teh nori kamu teh? Apa tuh? Eta anu komedian teh lain anu geus maot geuning anu ini. Eta lain? Lain atuh Neng eta mah almarhum Fok Nori kamu teh meni. Ieu mah norina rumput laut. Kesel nih. Oh, rumput laut. Apal atuh Neng mah nya teu apal sih. Eta geuning afal. Nya apa atuh Neng mah? Anu sok dinusok buah lain? Aku mah mana we menilir dah. Hai guys, kalian lagi ngomongin apa sih dari tadi? Kok kayak yang seru sih? Sekepo kamu mah ada tante kok Neng. Jasmine kamu teh meni tong kitu ih karunya si Ica teh. Bodoh amat Ada apa ini tuh Neng? Henteu Ca, ieu mah tidak ada apa-apa, cuman si Jasmine aja yang mau ngajajanan onigiri. Oh gitu, hari Ica dijajanin juga enggak Jasmine? Iya, kamu oke di jajanan Ica. Kalem we, orang kaya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Ica ada yang ngajajanan, terus sia-sia Ica berdoa sapu-saputing, amin.
Adeuy, ari ka adi mah meni langsung. Iya di jajanan. Ih, galau. Naon sih ini meni hayang di Valero ku sapatu kamu teh? Entah tuh Jasmine meni atuh ieu mah heureuy bercanda aja sedikit. Tapi Ica kamu apa? Entah onigiri teh naon? Dari udah kamu tehnya ditraktir tata apal onigiri teh naon? Ya apa atuh Ica mah? Naon cing? Eta geuning Jasmine lepet anu ti Jepang eta kan? Tuh kan bener lepet Min. Aku marah nih Mela. BTW Ica kamu mau naon eta di plastik kan? Adeuy Jasmine nanya. Nih, Maaf. Udah tuh kalian ini jika Tom and Jerry wae. Tapi kalian mau bakal hantar ini teh. Ica kamu mah giranya aku nanya kalau balik nanya. Jawablah pertanyaan aku. Oh iya, hahaha, Ica lupa. Kamu teh tadi nanya apa Jasmine? Ada kesini nih fahuannya. Kamu mau naon eta di plastik kan? Oh iya, mah poster iya artis China. Saha eta teh Ica? Iya lain Huang Renjun anu NCT atau Lucas YP atau saha di nu EXO teh nya po? EXO mah da geus bubar lain eta. Nu mana Ica? Lain iman artis anu kawas gitu nih. Iya mah artisnya kayak artis drama Cina, Dracin. Meni aya wae nya kamu mana cing aku ninggali? Ya, Ini mama aku Ica. Nu bener Jasmine ada kamu itu bercanda? Bener tinggal gerak. Mirip kan? Oh mirip geuning Jasmine nya. Meni montok gitu nu kamu Min. jadi selama itu mama kamu artis Min. Wow, si Jasmine mah mana artis? Tuh, iya aku gitu hafal. Nah, mama aku jadi artisnya. Karena jadi TKW. Tapi tadi gede si mamahnya isuk ngomong ke Aneng teh dah mama kamu teh cenah aya dina drama Cina. Berarti bener eta mama kamu teh jadi artis drama Cina Min. Ya tak percaya mah. Aku kudu nelpon lah ke mama aku. Jasmine, nah kamu asup ke jero imah ya teh sekolah moal. Mual. Hari itu terus neng ke sekolah jeung saha tuh? Jeung si konewe tuh. Hai Neng. Gara-gara maneh Ica anjing mau foto eta jadi we neng teh jadi ditraktir ku si Jasmine. Komah mending itu man. Har itu nah jadi Ica anu salah iya teh. Gandeng lah kuning Ayo Neng atuh meni tungguan. Akhirnya emang sih balik deh ke kampung ayah menirin. Duh. Kayak mama menengah nyokot kunci Dasar ucing burung jeung ngompo segala dina karpet. Mun tanya kowe geus dibiceun sararia teh. Jeung ngawaduk we pagawean teh nya. Punten, mama neng. Mangga. Imas, geus balik geuning maneh? Enggak mama neng karena kenapa Imas teh? Meniring gitu eta bobaan Imas. Mau naon eta? Biasa we mama neng Imas teh malah dodol. Maengnya balik ti Jawa mau dodol ari maneh. Pan dodol mah ti Garut lain. Har. Apa nanya ya? Biasanya kue mah teh kan teh transit lah di Garut. Jadi mah teh malah dodol. Dodol anu gula merah aja anu susu geuning bisa ya. Oh gitu. Dodol hungkul eta teh eusina? Nyoh atuh mending dodol hungkul atuh sakieu teh. Ari maneh Imas loba-loba teuing mah dodol teh hayang diabetes. Har. Nyapan gue masih atuh mau dahar kabeh ku sorangan atuh. Dahar kabeh mah meureun Imas teh leungeunna buntung diabetes amit. Panek dibagi-bagi eta ka warga. Oh gitu. Atuh meureun mama neng dibere kitu cara namanya. Nya dibere atuh mama neng mah kalewat pangheulana ku mah dibere oge. Aduh Imas mendingin nuhun pisannya. Apal pisan maneh karesep mama neng teh dodol ya. Komo dodol anu gede nu coklat ngeunah. Nya sami-sami mama neng, tapi nya sata acan Imas mere ka mama neng, Imas teh balik heula ka imahnya. Sok dibalik heula mah cuk. Mana tuh kunci Imas pan di mama neng ka Imas dititipkan. Hareueuh pan kuncina di mama neng nya. Kala atuh ku mama neng cokot heula nya, kela. Mama neng mah ada saja ya. Kita balik tapi kuncinya tadi bikin gerak liar juga. Har Imas, mana geus di mana ieu? Kuat kagoles gitu yo? Oh iya bunda Imas teh geus balik di Jawa, karek balik ya. Nya, geus naon Imas di Jawa?
Kus naon atuh bunda meni. Kamu bisa sih bunda mah ya apanya. Maunya si Mas mau ditanya kalau gitu maunya. Bunda di mana bunda? Maunya. Itu si bunda bundung kumaha tadi jawab bundung. Ngobrol jeung saha mana Imas? Jeung si bunda, tapi nya si bunda teh diajak ngomong ke mah sakala ka inat geura. Nah gitu eta teh pedah naon? Tuh itu apa? Mana kunci Mas? Ya. Nuhunnya mana ya sudah mau Imas titipkan kunci ya kunci Imas laundry. Heeh sami-sami kan. Mana teh naon ka Jawa Imas dibagi warisan? Nah mana bisa apa ya? Nya pilih we atuh Imas da maneh mah moal mungkin ka Jawa ujung-ujung ari anu penting mah. Meni apalan neng. Nah, amat bisa dibagi warisan maneh mah Imas jeung asa mineng gitu maneh mah dibagi warisan teh. Apaan bah kaku Imas teh tanahna loba jadi Imasnya diberi warisan kamu dibalik teh. Tapi maneh mah asa unggal tahun gitu manang warisan teh. Nah, ya. Apanya? Bah kaku mah kitu mah neng beri warisan teh unggal ulang tahun. Nah kamu teh ulang tahun anu ka 100. Eta mahnya dirayakeun ge gede-gedean gitu di lapangan nu lega gitu jiga lapang kadila. Mending geus bawa tanah ge eta ulang tahun dirayakeun keneh nya. Mending gaya gitu. Tong salah mah neng eta mah nya tenda naon teh tenda nu jero aja da kitu nya jiga nu aja tong gede terus nabuh artis. Eleuh, artis saha ieu teh? Lesti atau Soimah? Mana tuh Lesti mah keur hamil tuh bisa off air ya mah artis lagi artis Jawa ya mah Tasya Rosmala apa tuh ieu gini geulis ujungnya di cancelin deh bokong semuk eta gini. Uluh, loba geuning eta duitna embah kakung teh nya. Mata unggal tahun mere warisan ge nya eta teh duitna geus teu kawadahan eta teh dina handap kasur teh nya lain resbang tapi duit hungkul eta teh. Tapi 2000-an eta teh melang parkiran teh naon di kita apal. Mama Ning. Keur naon ieu? Dadengan Ibu Haji mah keur ngomongkeun duit. Bener henteu? Eta si Imas menang warisan wanyi. Mending Poho Mama Ning kan mereman komor ka jero heula nya. Sok we ngobrol sok nya ayo di kamar mana? Har bener ya teh Imas maneh menang warisan. Ya bener atuh Bu Haji mah teh bener ari tante Oh, gitu ya teh Imas. Menang sabaraha juta? Maneh sok kepo Ibu Haji mah. Lain kepo atuh Imas, maneh teh Ibu Haji mah ukur hayang nanya hungkul ieu. Pan siapa tahu Imas, Ibu Haji teh bisa membantu. Bantuan naon ya teh? Nya bantu mengatur duit atuh Imas, maneh teh apanya Ibu Haji mah berpengalaman ieu nyeklan duit loba. Pan maneh mah henteu pengalaman kan? Tara pernah nyeklan duit loba. Hehehe. Teh kudu da Imas ge bisa atuh pira ngatur duit wae mah. Imas manemanya dek dibantuan ku Ibu Haji teh kalak kanolak. Padahal mah Ibu Haji teh geus bager ieu. Dek bantuan maneh. Teh kudu berenang gede warisan lagi lain duit da tanah. Atawa nengekeun atuh Imas ieu saran ti Ibu Haji. Naon? Kumaha ieu lamun warisan maneh teh nya Imas diinvestasikeun gitu. Diinvestasikeun ka naon teh? Saham, kripto atau bursa dana ya teh? Nyetong kanu saham atuh Imas, maneh teh jiga anu ngarti wae. Terus kanu naon atuh? Nya kanu emas we atuh Imas anu gampang. Imas mah tersep make emas sok ieu sok ararata. Terusnya lamun kita Imas make emas, Imas nyusuk ke Imasnya bisa paling. Imas mah silungit. Har, nya Ibu Haji we atuh Imas anu makena kebetulan ya leungeun Ibu Haji anu sebelah kenca can aya emasan. Hehehe, sok we ku Ibu Haji pakena. Teu mah kayang Bu Haji we. Geus Imas manek balik. Teu bener ieu ngomong Ibu Haji mah. Assalamualaikum. Har, si Imas ke mana Imas? Mana teh hayu urang meuli emas. Har, Imas ke mana? Ari maneh hayu urang meuli emas. Imas. Poho assalamualaikum. Poho. Assalamualaikum Jasmine. Kamu kok hari ini serius sekali? Apa? Dan lagi ngomongin apa sih dari tadi? Kok ini? Kok apa? Ini gini nasi goreng. Nasi apa sih? Ini lain atuh ini maknya levet maknya beda aku levet mah dicok. Ya udah berarti nggak apa-apa gitu aja. Tapi apa sih ini? Ngomong apa? Budak etamanya di berjaan teh. Untanya ama kok geus dipijeun di ucing teh. Balik ka Jawa ujug-ujug lamun anu penting mah. Loba oge nya eta duitna eta bakaku maneh. Cok.
Iya. Tadi si Buna, tapi geranya si Buna ko. Oh. Entah kayo maganda nggak dito ko init. Mana ya? Dia lagi. Ada ulo. Lantun kasar. Lomari teh nya apa lomari? Iya lomari. Naon teh? Lomari naonnya? Lomari apa ya? Har. Si Imas ke mana ieu? Hayo Imas.